Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi enak menuju aya di daerah Ciamis nya, tepatnya di daerah Masol pangintennya di daerah Kujang di Bobina Kakang Cece panginten. Kampung Kor Abdi pernah uploadkeun video istri kendanger orang asal Ciamis. Ayeuna Abdi sareng rengreng Sumedang sareng Abah oge aya sareng Abah entis nya Amang Abdi bade ameng ka bumina neng Pia anu ti Amsterdam. Nanti Amsterdam teh Belanda siap Belanda teh kurang ameng ka ditu ka bumina bagi manggaran calana nih. Kitu hayu orang ameng ka ditu orang ninggal situasina sapertos kumaha pangintennya anjeunna ka bumi nang Pia anu rambutna warna meureum teh asalna teh kitu tos gitu. Orang tinggal ka ditu kumaha lokasi bumina sareng Oke, itu padahal. ameng upana mah ningali Laguna naon ayeuna? anjeunna mah kan tiasa kanu musik gitu kan. Musiknya mudah-mudahan di dia aya istilahna seni kendanger istri panggilnya. amin gitunya orang teh ngatur kudu kisahnya Kamu ngajak tuh. Oke, pokoknya nonton terus, tolong hilap di like, komen, serang subscribe. Ya, KWW ayo siap. Nah, ya Abdi bade angkatkeun ka bumina neng Pia pangintennya. Neng Pia anu istri tiasa kendang tehnya panginten. Orang tinggal ka buminanya ayeuna. Neng Pia teh bumina di mana? Di Dharma Caang. Ciamis nya Dharma Caang berarti di Puncer di itu di gunung berarti nya. Oh, sekatenan dia. Gunung pisan bukannya sekatenan orang ninggal pemandangan ayeuna nya. Tuh aya manganda di payun tukang trompet. Yo, mangga. Tuh, dia pemandangan di daerah Ciamis. Ayeuna urang ka Dharma Caang nya, Dharma Caang. Putrana Pakuwu. Oh, Pakuwu saha namina? Pakuwu Koko. Alhamdulillah nya. Berarti orang teh ayeuna teh amang ka Pakuwu Koko berarti. Oh, laras. Oh, jamaning tiasa ngendang istri teh jamaning putra Pakuwu nya. Biasa biaya balik akan pulang balik ke Pinas. Balik ka Pinasna. Biaya balik ke Pinas langsung Rasa. Janten di dia pengintennya abdi ayeuna atos di bumina neng Pia pengintennya ajeuna teh
Eh, kasaha? abi teh kieu, itu kan kamari teh pernah ninggal istri anu sok kenangan teh panginten. Hoyong terang ka bumina panginten. Bumisa. Anjeuna gitu, soalnya kan Anjeuna kan pinter berbakat kanu seni gitu kanu ngendang. Abdi kan tukang kendang gitu. Bule Amsterdam teh ya? Bukan Amsterdam. Iya rompokna. Oh iya. Oh. Anu plaktung teh ya. Oh mau anu kapungkur geuningan diuploadkeun ku Abdi. Iya mana ieu? Iya mana? Cuk saya teh aja itu. Iya Ram. Tuh alhamdulillahnya sadayana tos kerempel di dieu tuh di bumina neng Pia. Neng Pia di dieu teh nya bumina neng Pia. Itu di dieu mah pabrikna kerupuk. Panginten pabrikna kerupuk. Orang tinggal tuh. Pabrikna kerupuk. Mana? Kuran? Mana? Abi di Sumedang Bapak. Ameng kaneng Pia. Mangga ngaraosan, Ngaraosan. Oh, tiasa langsung di Raosan ieu mah. Oh. Tuh, kieu sapertos kieu nya. Langsung digayem Pak itu Pak. Bersih ya mah higien. Nya teu kotor gitu Teu seueur bersih lah. campurannya punya ieu nya. Alhamdulillah. Si Amis mah gudangna kerupuknya banyak nanaon oge nya. Daripada nulisnya paling payun. Oleh seperti itu. Yuk. Gitu. Mereka mana, Mereka mana? Amang udah amang. Mohon sok mangga ngalihnya resep. Kurang tinggal itu manuk naon. Tuh. Wih. Manuk naon saya kieu geuning aja. Neng Pia teh gaduh. Saya nya manuk nanya tuh. Oh. Manuk nage itu sarare kieu nya. Bukan manuk naon ieu teh sae kieu da cicak ijo gitu.
iya cabe aya cabe langka di dieu mah. Ieu cabe naon amin apa? Cabe naon? Bonsai. Oh, sugan teh cabe ieu teh. Cabe ungu. Iya. Cabe ungu. Oh, aya cabe kieu nya. Ungu deh. Oh, tapi lada tuh Pak. Sama cing malah ada. Oh, nya. Tahu cabe jenis cabe kene. Cabenya imanya, ih. Ka minta binihna. ya. Nungkun nggak? Kayak atuh kapak kuno jadi iya. Di susulan. Kayak kapak kubu lah. Nya, leres eta. Saya nya Tapi datos asak nama sami beureum. Beureum. Henteu. Halus euy. Lucu deh. Juga pada amisnya. Nah, tuh itu manuk naon Mang itu Mang. Nah, Tuh manuk naon gara tuh. Gagak, Gagak eta teh. gagak ya terus. Oh, gagak hideung teh ieu nu kitu. Itu aja aja. Wah. Nhung nhung cái gì mà gì ai đi luôn. Diharapkan semangat, harapan. Dia ojeknya ayah hati harapan, dan rakyat.